Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjurkeun Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjurkeun Indonesia merdeka. Nusa Waluya Rahayu bangsa walagri wibawa negeri. 17 Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjurkeun Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjurkeun Indonesia merdeka. Nusa Waluya Rahayu bangsa walagri wibawa negeri. Hatur nuhun. Indonesia merdeka.